mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman Mang Jaya saparakanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng karangan dua tatang ayeuna nincak bagian ka-30. Para wargi kaum dangu tos kitu dadalan. Memang para wargi sadaya armada kedah nulungan. Anjeunna pada nyiksa ku balad-baladna si koming kitu. Atuh salajengna para mitra sadaya aya nulungan nyaeta uyut sagarana. Mangga urang teraskeun ieu dongeng, mudah-mudahan ieu dongeng tiasa ngemakeun etang-etang hiburan pangbeberahman. Mang Jaya saparakanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi ka lain kabingahan. Satecan dilajengkeun milih nu kasabitna mika sebat tempat hapunten sangsi haja sigana mah kaleresan wungkul. Mang Jaya sering disebatkeun ai dongeng teh di-hade sangkan sae dialus-alus sangkan payus direka-reka malar siga. Mangga para mitra urang lajengkeun hanca dongengna judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang dina bagian ka-30 karangan dua tatang. Singkatna carita armada nganjerekna di uyut sagarana geus aya 2 poe samalah katingalina bangun anu betah nakar. Lain betah dumeh aya budak parawan anu jadi betahna teh pikeun armada ku perkara patempatan hawana seger kawan tu di pagunungan caina cur-cor kitu di walungan anu taringul ku batu caina meningakeun celang herang lamun aya lauk teh mah moal teu katingali sakuriring bungking pinuh rupa-rupa tatangkalan galede jeung laluhur samodea tangkal kiara tangkal kimuni tangkal ki hujan tangkal salam jeung lian ti eta buah salam daraos para wargi sadaya nuhanu eta mah anu tos caroklat tadi buah salam daraos para wargi berkan teh kapungkur Mang Jaya keur budak keur lembut sok naik kana tangkal salam dan tangkal salam daun anu sok diauna dianggo masak buahna raos para wargi sadaya buah salam sia ini ningali tangkal salam lagi di mana aduh bangga urang teraskeun atuh para mitra sadaya komo lamun isuk-isuk manuk-manuk bisarada patemalan tampolana sok aya monyet tinggun tayang da tangkal kiara jeung da tangkal kimuni sanajan uyut sagarana jeung nok warna sari ukur 2an tiluan sotenan ayeuna jeung armada mencil sisi pasir diwuh teu boga tatangga pisan tapi dina urusan dahareun mah berkah henteu kurang ku dahareun lantaran uyut sagarana rajin malawija atuh humana cukup lega geus puguh bangsa bebeuitian kaya ning sampeu huy boled talus ganyol kitu deui huy manis teu kurang malah cau manyaho-nyaho geus arasak dina tangkalna bari geus da hadihakanan ku cocodo lamun sakalieun hayang lauk keur deungeuna sangu atuh para mitra asal daek kawalungan ngadon nusup atawa ngecrih 2-3 siki masuk meunang di antarana lamuk sengal jeung jongjolong kadang-kadang sok meunang lauk tawes ngan duit nu teu boga teh jalan uyut sagarana henteu boga pada pagawean jelasna mah tara usaha kana naon-naon estuni ngurus pakaya di pasir nincak ka 3 poe wanci hanut moyan harita teh nok warna sari init kawalungan bari ngelek ku kumbah-kumbaheun samalah dibarengan ku armada ongkohan di piwarang ku uyut sagarana sangkan armada kabang berangkeun ulah katingali nguluwut teuing da puguh kumbaheun jeung seuseheun ngan saeutik teu kungsi setengah jam geus beres ngan teu buru-buru baralik ngadon ngobrol samalah armada bari ngusup diuk di luhur batu gede ari nok warna sari jijilinana dina batu nu pendek sukuna dikeungkeun kana cai herang katingali kulit suku meni semu koneng para mitra kitu perbahana cai herang cai herang suku aduh ieu para mitra lah bari ngobrol geus atuh di mana-mana ge para mitra ika sebat ngobrol kieu matak naon teh lah matak ieu we para mitra janten naon teh kaemut-emut kaemut-emut para wargi teh di kampung teh di kota mah di kampung langkung aheng mangga urang teraskeun mun akang teh mah emut aing bade taroskeun kana cek armada bari panon manco kana tungtung jeujeur bari ngaroskeun perkawis naon kan nok warna sari ngareret eta perkawis akang kumaha ngawitanana tiasa kapanakuna kalayan teras dicana ka bumi kapan waktos akang tinggal lutuk di pasir teh
teuing saha-saha mun ninggal batu we taringgul sisi warungan. Ngawitanana mun bade nyeusehan raksukan uyut sareng bade sakancanan mani. Namanya gini pentolomong luhur batunya abdi nguping surah gagak bari kakalayangan muter dina sirahin abdi. Disangki mah gagak disada bari kakalayangan teh aya orai sanca tanapi kuya. Sabada manuk gagak runtut nindahan kira agung abdi ngareret ka palikulon. Ana breh ninggal pameget nuju ngajoprak. Atuh engal we abdi wangsul deui bade nyeusehan ge teh cios. Terus abdi wawartos ka uyut kalayan harita keneh. Uyut dicanak ka bumi dugi ka dilandonganana. Dicanak uyut nyalira. Armada ngareret tuluy neutreup si janu semu kaget. Uyut nyalira dipangkon. Ngali ngawitana mah abdi teh setengah nya campak ka uyut mangawa. Sanggo abdi teh kacana ke moal uyut mangkani uyut teh sakitu tos sepuhna. Nyanyinya kah bumujeng teras mangkon akang meni saeur gejeng we pisan terus ngahampang. Terus kitu abdi dipiwarang ti payun wangsul kalayan dipiwarang ngamparkeun amparan. Nami abdi dugi kana golodog uyut terus nyampak aya di bumi. Tentana abdi teh ngaros selokan teh manuk warna sari nyaritakeun uyut sagarana. Pamikitu mah uyut teh sanes jalmi anu suwung ku ilmu malarat kulit katiasa no. Tantos uyut kasebut jalmi nulung ku ilmu kapatri ku pangarti kasitu ku pangaberi sanes jalmi samanea no. Cek armada jadi katariku carita anok warna sari. Upi uyut sagarana teh lapas uyut mah armada sigang cangcaya. Terus kan uyut abdi ayang pundian. Upi urang no karya keneh. Armada kapapanjangan kalawan talete. Nanyakeun inung bapana anok warna sari. Tapi nu dicanya anggur melenguk malah ngalibat. Atuh armada ngarasa kaget pok nanya deui. Kunaon geuning ditaros ibu urang teh anggur nangis. Parantos ngaranjutkeun pokna bari nutup seukit kakarageus kitu mah nok warna sari nembalan rada daruda sabab kadorong ku rasa sedih. Satus nangtung biang teh parantos nampunkeun kang nalika abdi yuswa kirang langkung 7 tahun nok warna sari nyusutan cimata kutungtung kabaya. Tuang rame geus sami terus ngantunkeun pamipun bapana duka kan namun duka segala. Sebagian duka sote tos duka tos ngantunkeun duka raya keneh. Duka aya keneh jalaran sabada pun biang ngantunkeun pun bapa mah angkat duga ka mana dugi ka langet ieu teh teu menak wartos-wartos na acan. Adu cula dikantunkeun nyalira. Karosani hiji waktos uyut sumping maksana bade ngalayad abdi. Kumargi pun bapa teu aya lajeng abdi dibantun ku uyut ka dieu dugi ka ayeuna. Kitu kawit-kawitna abdi teh kan. Pamipun biang aya keneh tangtos sampun biang di dieu. Teunya kitu sifatna pun bapa mah teu tiasa teu sae disanggengkeun kan. Margana pun biang dugi kangen tunggeng oge gara-gara tipun bapa sakapung sok ngaraos nyeri batin abdi teh kan sanes nyeri dikantunkeun maot ku pun biang mun nyeri teh bire abdi harita nuju alit bawa mitos dewasa merupina sakedi-kedikeun abdi tos tiasa ngulangkeun cisusu ka pun biang pokna deui atuh akhirna mah armada jadi melenguk teu lemek teu nyarek malah hatena kagagas ku carita nok warna sari. Napi karas armada jadi ingat deui kan jadi inung. Tapi akang kagungan keneh ibu Rama, nok warna sari jadi malik tumanya. Bari mareret ka armada nukur melenguk kawas buuk menang mabuk. Upami saya disanggengkeun akang ge hampir sanasib sareng pun bapa parantos ngantunkeun akang menuju umur kirang langkung 2 tahun. Kitu ge sanggem pun biang. Mun perkawis pun biang kamari ieu. Nalika akang ngadon ngalap ilmu ngan kaos di hiji ustad ken aya keneh malih mah punini sampun aki ge jeung meneng keneh tapi ayeuna angkat ka mana tah anu sesahna ngimkeunana tilu dinten kapun ka wangsul milarian putra ustad teu aya teras wangsul kalembur maksudna mah bade ngalayan pun biang sareng punini kalipun aki barang dugi ka rompok saruwung daya saurang-urang acan malih tatang ge teu aya nyakeing sawengi akan ngareleb di rompok atuh enjingna bada subuh teras mios deui maksudna bade maluru sepuh akhirna ngadon ka dieu. Itu waktu saakang kenging kamu sibatan teh. Nah sabada angkat di bumi maksud teh bade maluru sepuh atuh nepi sateacana muli ka bumi. Aya mun kalangkung kieu ari kawit-kawit nama kenging kamu sibatan teh anu nyiksa teh. Ceuk armada asa diingetan. Dirinya parabat dicaritakeun ti mimiti aya kajadian serangan ti pihak rampung. Kalawan dicaritakeun harita ngaberik anak ustad aya nu ngiwat nepi ka armada dipargat ku 7 urang lalaki baturna modin kalawan terus disiksa.
estu teu dikurangan teu diliwihan nepi ka akhirna ditulungan ku Uyut Sagarana. Panginten pun kitu mah tukang pupina tuang ibu kali tuang eyang teu araya teh sieun kurampog panginten eta kamaranan sina tukang wartosna ka tuang ibu sareng tuang eyang pami aya wartosna mah di mana nama ujungna tukang yo sangan bari pawas bade menak tuang bade henteu oge ari ngumpulna atuh abilang kumpul nya aya ibu akang di dieu asa jadi ieu kadengan pencerang lurus nama tantos ku akan dibujengan hanya ka teh wartos-wartosna acan bade naoskeun ka tetanggi da tetanggi sami poe saurang-urang acan jep armada jarempe malah tarungkul si Gabus beak teu omongna teu dilaret armada ngareret ka gigir maksudna marek ningali jujur sabab harita keur ngeger barang direret jujur eueuh taksiran ka bawah pali buka lamun usutna disambut ku lauk terus ka bedol ku lauk ya ieu jujur teu ahli bener armada si Ganureuwa itu si akang yang ditahilap kana jujur rupina nyamut kan teras kacana ku lauk panginjung jujurna warna sari oloho mohon pengen kacana ku lauk baru tadi mau kami kenying hoyong dibulun terus dibanjur ku sambal jahe dinaon sebabnya teh diorek gitu sakamana diorek kan sans diorek penginjung disobek warna sari meninga hehe kamu dicobek armada kapi asem keur kitu tukangin aya nyarita sorana lalaki geus kolot katalah Uyut Sagarana nu matak lamun keur aya dia atuh sok beng matan jadi jujur leungit tah jujur aya gigil si jalu malah jeung lauk sengal lumayan keur cobekeun mah tubuh armada jeung nok warna sari daruras sabab tukangin aya nu ngomong teu kanyawan torojon barang Uyut si horeng Uyut Sagarana itu mah Uyut sok ada luas mah sampai katinggal kurungnya atuh sama kang itu cerang aja Uyut ini pirah aku sakitu Uyut kita tadi cinut rugi gireun nok makin katinggal di mana-mana udah balik kali itu geus mojeun alohori teh bawa kali lauk nano kedi mah diurus Uyut teh kadinya heula satu Uyut Sagarana ngasongkeun lauk sengal segede pijulang lungung para mitra sadaya Uyut bari can sangkat ka mana warna sari nampanan lauk sengal mereka dina heula Uyut maka kabonjung mereka ditu geura barali Uyut bisareng adi Uyut bili aya canakeun di kebon kumaha make di barengan sagala daun alaun eta Uyut bareng ngambil rumah bisi geus anyar teuing walar Uyut Sagarana teras angkat mencangker keneh sakitu Yuswa tos bade 80 tahun oge ngaso heula ngaso sadaya harita nok warna sari nyarita tuh kan nami Uyut mah kitu kan pemisumping terkatingan torojona terang-terang tos aya we geuning neme ge waktu sakang ribut jujur teu aya ari cengkeung pengkereun aya jujur tos aya di anjeunna muhuna kakang ngaros kaget teu terang sumpingna leres pemi kitu mah sanes jalmi jore-jore kagungan sepuh teh neme akang mah benak sareng jalmi sanes Uyut dina bab pangartosna ceuk armada katari kuluhungna ilmu Uyut Sagarana geus kitu mah tuluy barali ka imah kalawan ok warna sari mirun sedeng lauk dikumbah ku armada di pipir sorena bada salat asar armada ngadawung di tepas sorangan ari nok warna sari keur nyeupan hui manis meunang di pipir imah Uyut Sagarana nuju wiridan tos tepan asar ari armada ngadon ngalamun meuni anteng naker hate teu beunang dibangbalerkeun teu boleh ngeunat wae inget kanu jadi indung kitu deui kanu jadi nini jeung akina samala akina make kampi beungeut teras inget waktu ngawaris soal pangarti komo lamun armada ini kawalungan manehna inget waktu dilatih ngojai ti hilir maju ka girang ku dasar kitu ngalamun asa beuki katalanyuran teu lami gurutak Uyut Sagarana kaluar kalayan naros puguh we sasat jelema keur anteng ngalamun ieu aya nu nanya tukang ngeunana lamun budak mah piraku teu ngagoak enteng ngaperetak lumpat terus sawan mikirana naon jalu beuni anteng na keur ngalamun teh
pamali budak murama ulah sok ngagedekeun ngalamun lain pamali bisi tereh kolot tapi bisi setan ngadareukeun majarkeun jeung sakao lamun jelema anu sok ngagedekeun ngalamun tereh kolot ari suah kolot malain ku ngalamun uyut ge tara ngalamun beuki ka dieu teh beuki ropo buuk nu tadina hideung meles jadi kieu nyunyuhun kemang topo jangut jeung kumis sarua geus camut-mut teu beda ti kumis marmut saur uyut sagarana gek calik dina dipan ditelaman ku tulit kulit mencek bari panangan teu lesotnya nyepeng tasbih ieu uyut nuju niis we uyut ceuk armada rada kapi asem bade angkat ka mana uyut moal ka mana-mana rek di dieu we ngadaweung maturan si Jalu ari sino ka mana cenah baler uyut sagarana kapan dipawon uyut nuju nyeupan huy manis ai syukur ari keur nyeupan huy manus mah bogakeun ngoping ke peuting pungkir temenan lauk sengal di Jalu kan tenan uyut mangkaning nogan deui abdi ge tadi ngendakiat ki tami deui uyut tema armada marah mah nikmat temenan meuleuh nya alhamdulillah nikmat uyut syukur ari nikmat mah mujeuhna aku dimuju syukur alhamdulillah kanu kagungan nyatana Allah sabab kanikmatannya teh ku kersana Allah sajabat kitu Allah nu nyiptakeun bumi sareng langit katut pangeusina eta kabeh nu aya di alam dunya ieu boh caina boh sineuna boh batuna keusikna tatangkalanana boh laukna eta teh kasebut keur manusia jadi yakin Allah maha welas maha asih maha murah kumaha pang Allah disebutkeun maha welas asih Allah mah tadi lagi tara ngaganjar tara nyiksa dan nu ngaganjar jeung nyiksa mah iwati amal perbuatan urang kene tah kitu jeung deui Allah mah tara nyare kanu kitu kanu kieu oge rek ngalampahkeun bener peek rek ngalampahkeun teu bener kali ku bantu we kana pamadegan masing-masing umatna upamana si Jalu mung baseuh atuh ulah nyocai mung karasa panas ulah ngarapaseun mung lada ulah ngadar cengek atawa cabe kumari kamurahan Gusti Allah nyatana urang bisa ngarasakeun panas disadiakeun angin disadiakeun cai bisi tiris diayakeun panon poe bisi pepelakan teu jaradi kagaringan dibere hujan sajabati kitu Allah tara nagih ka urang atawa urang kudu mayar ka Allah dumeh dibere cai dibere angin pe ku si Jalu tanyakeun ka kiai atawa hadapna ka ustad iraha kieu eta ustad geus ditagih make cai ku Allah tong boroning kiai atawa ustad ayeuna masih Jalu geus ditagih make cai ku Allah acan teu acan uyut temal armada bari tungkul acan naon mun da cari tagih ngange cai iraha cenah Allah rek nagihna ka si Jalu dumeh unggal poe make cai katuh temal armada kapi asem lain acan meureut ari acan mah kana pasti bakal nagih ngan teu ditagih tadi dieu Jalu lamun urang rumah sa dibere mang pirang-pirang kanikmatan ku Allah bari teu dipentas sewaan wajib urang kudu muji syukur alhamdulillah wajib urang ngalaksanakeun parentahna wajib urang ngajauhan kana sagala anu dilarangna kalawan ulah rek sumembah sumujud salian ti ka Allah kudu yakin tur percaya yen Allah teh ahad nyaho ahad Jalu terang tema armada ponok naon ari ahad mun aja sami sareng minggu si Jalu mah matak pika seurieun mah panyanya uyut nyebutkeun nyaho teh bener ngarti ahad lain ahad nu disebut minggu ahad dina basa Arab nyaeta hiji atawa tunggal teu putraan teu pokona mah teu puputran pokona mah geunang aya kalimat kieu qul hu Allahu ahad artina Allah teh maha tunggal atawa ngan hiji teu dua teu tilu saur uyut sagarana atuh armada nyerenge seuri sok inget zaman baheula Jalu uyut keur ngumara di tanah itu kaler di bawahan pamanukan caturkeun uyut teh diangkat jadi sesepuh masjid bari saban bulan sakali di masjid sok mere pituah-pituah atawa penerangan ka rakyat nu salebur jeung uyut ceuk basa para alim ulama mah disebutna teh dakwah tiap maghrib tiap isya pinuh ginu we di masjid teh kudu amung jeung harusuna keur kana aribadahna satiap Jumat bring ari nit ka masjid gede
dari masih uyut maletik paling-paling cukup kurang 40 hari tahu uyut waktu ngariung nanyakeun kanu ngariung cek uyut laras-laras para saderek percandan ka Gusti Allah jeung kana kamurahan Allah. Dijawab ku sararea menireang percandan pokna teh. Terus uyut nanya deui, ari nu ngadamal bumi langit katut eusina saha? Gusti Allah cenah jadi yakin urang percayana yen ieu bumi alam katut pangeusina boh caina boh seuneuna boh tatangkalan boh batu keusikna pokona mah sajabana kagungan Allah percandan bener kagungan Allah terus cenah kitu. Baki rame we nu nimbalan teh jalu isukna uyut parang keur moyan diburuan bari ngadengkeun suara manuk titiran dina kelatan. Guru tak kaya saurang budak lalaki kira-kira umur 15 tahun manehna hari weus ngabejakeun di sawah aya nu rek garut gancang harita ku uyut ditayang ka sawah hari heung teh nyawe tatangga uyut duanana nu saurang geus ngamangkeun pacu nu saurang deui ngamangkeun bedog durung duanana ku uyut digusur dibawa ka saung sarta ku uyut ditanya ari lain kunaon kawas molonaker ngadon rek garut jeung batur salamur cing pok caritakeun ceuk uyut teh nya nu saurang ngajelaskeun eta cenah mama kocoran cai nu dina kontakan abdi ngadu dikocorkeun ku si imong ditemal ku saurang da bohongan cenah mama manehna hantem-hanteman ngocorkeun cai kana kontakanna sawah si bison ari kontakan di sawah abdi mah kasaatan saha nu teu keuheul cenah kitu pok nu saurang deui atuh uyut teh lain keuheul kalah kajadi seuri nya ku uyut ditanya hiji-hiji ari lain sok ngadengekeun kana pituah atawa keterangan jeung paling ulama kadana lain cenah sok-sok mama mah ari nu nyiptakeun atawa nu ngadamal bumi alam jeung pangeusina saha namun nang maneh ibon atau nang maneh bison sanes abi mah nu nyiptakeun mah cenah mama Gusti Allah temana meh bareng ari nu ngadamal cai saha Gusti Allah deui temana deui nya atuh ari ilahi ngarti jeung rumah sama bumi langit keusina kabeh kagungan Allah nah make diparabutkeun ku ilahi bari ilahi ngadon rek sing didagor ku bakaran kumaha lamun Gusti Allah disaatkeun caina ku Gusti Allah rek kumaha bipatakeun ilahi bisa ilahi nyeun cai cing atuh sing areling harirup teh kawas lain jeung batur salamur wae ngadon parabut cai bari rek silih cacadan awak sorangan lain kitu euy lamun ilaing baru tuku cai batur ge baru tuheun gatur sacara adil poe ieu ti pukul sakitu nepi ka pukul saanu keur si dadap poe isu keur si waru ulah kitu ngadon pahawak-hawak ongko nyebutkeun percaya ka Allah kalakuan kitu alabatan ti bolon nah ilaing teh teu arera lamun aya nu nyalungseurikeun ku batur isin cenah mama ilaing nari ka era aya tapi kalakuan alabatan ti bolon kumaha bedana sa model keur ieu ilaing mah kulantaran ngerasa era jeung sieun dising-sirikeun ku batur make baju tilu rangkep kana pulucun teh kolor-kolor acan beureun ceuk batur disebutna ge jelema teu hideung teh geus silamur kayaknya geus kitu mah kakara duanana saladara kalawan silih hampura saur uyut sagarana panjang lebar atuh armada ngeh keingeuna seuri ngaso heula para mitra ngaso. Mitra sadaya harita armada nyarita muhun uyutnya dia mutemu kangge sadayana jalmi ukur akuan wungkul kenaon rupi oge bari satungtung aya kena hidunya aya muhun uyut abdi teh nembe terang tadi perkawis nok warna sari disangki ku abdi mah aya kena hibura mana horeng hampir sanasib sareng abdi abdi mah pun bapa tos teh aya teh hari nok warna sari ibuna ramana mah saurna ngadon ngantunkeun sabada ibu nok warna sari ti larunya kamana atuh ramana uyut armada ngalegot nanyakeun urusan bapana nok warna sari dah nya eta atuh jalu ari didongengkeun saujrat nama moal tamat ku setengah poe lalakon kalakuan bapana sari teh abong kena aya paribasa kuat adat batan wara hese rek di lempengna diomongan mah diomongan ku jenatna indung bapana batan urut kalah kawan ditipu polotot geus puguh diomongan ku indungna sinok makalah kamalik ngagitik nepi kabrek indungna sinok gering nepi ka hanteuna atuh terus ponok umul jalu eta mah moal aya bagia bangsana we kalakuan samodel bapana sinok nu ngaran si Subinta
Sanggeus pamajikan maot teh disangga ku Uyut mah aya we di imahna kalawan babalik pikir. Nya atuh dina hiji poe Uyut inget ka Sino. Cadulkeun Uyut init maksudna marek nempo Sino. Ari datang kali tu nyampak Sino keur ingak we ceurik mangkali batur pisan. Barang ditanyakeun ku Uyut, ceuk Uyut teh ari babakuna ka mana no? Teu aya cenah Uyut. Di kamari ge teu muli-muli, mali anggeana ge sadaya dicanak. Nok manyalira we di kamari ieu ge. Puguh we hate Uyut teh beninga helas. Tidinya dibawa Sinok teh ku Uyut. Di setengah jalan ain we beja ka Uyut saurang lalaki. Nyaita ngabejakeun si Subinta aya cenah keur ngalehor we di tempat main. Nah, da eta mah teu bunten-bunten acan keur boga imah. Bulubus we Uyut ka jero. Anak gokenya we keur babarakatakan seuri rumah main meunang. Teu cacapa sini deui keur cacalakatakan jeung digigit ku diir. Nya manehna ngajungkel tina bangku ka hadap terus ngarawel bedog. Bareng jeung kitu, baturna duluan ting suruntul digigit. Maksudna marek narewak Uyut meureun. Ngan geus kitu we da dasar Uyut kudu salamet. Uyut loncat keluar siku kenca katuh dipake ngagadilan baturna digigir. Dampal suku nu kenca dipake ngajajak sira si Subinta. Batur nu duaan ting jarungkel ka sisi atuh si Subinta ngajengkang keluar. Parang harita datang upas duaan maksudna marek ngagerebeg. Nu marahin gentak Uyut ngarawuh Sinok di bawah lumpat tina jendela terus lumpat Uyut teh. Ko lumpat sotena lain Uyut sieun dikoroyok ku baturna ngan sieun katewa ku upas hayo we ke disangga Uyut milu main. Darat Uyut ke unggah balewa tangan. Hari si Subinta harita jeung baturna duaan beunang ku upas tuluy dibawa cenah. Tah tidinya masih Sinok di dieu we jeung Uyut. Nepi ka ayeuna umurna geus hampir 17 tahun. Bawalak bapana mah beleng we nepi ka kiwari we beja-bejana acan. Saur Uyut sagarana. Kapapanjangan ngobrolkeun perkara Nok Warnasari, Ari Armada harita terus melenguk kalah ngagerendang jeroeun dadana. Lain bieu ceuk Uyut nyaritakeun ngaran bapana Nok Warnasari cenah katelah Subinta. Subinta bapana si Modin kitu nu salemur jeung Ustad Winata. Lamun teu salah bapana si Modin ngaranna ge Subinta. Lamun nya teh mah Subinta nu salemur jeung Ustad Winata bapana Nok Warnasari. Geus kawilang goblogkeun jelema teh teu inget ka anak. Tapi Subinta deui sugan nu salemur jeung Ustad Winata mah sabab ngaran jelema teh sok aya nu sarua. Kitu dina gerentes Armada red Uyut sagarana harita ngalirik kalayan naros. Ngaso heula ngaso. Mitra sadaya harita Uyut sagarana naros ka Armada. Kunaon tuluy ngahulang jalu nunutan saurna bari teu henteu Uyut mah nya nunutan teh mal Armada mesem. Geuning ngahulang wae kunaon atuh aya nu dipikiran. Muhun Uyut eta ngimutkeun perkawis ramana Nok Warnasari aya kuluas ngantunkeun putra mangkaning di bumina teu aya sasaha pisan. Diwaskeun cuang cieung nyalira we heugalit keneh. Ceuk Armada kasawang kana kaaya Nok Warnasari waktu keur leutik keneh ditinggalkeun ku bapana. Padahal ngahulang sote Armada nyaeta kitu dumeh anu salemur jeung Ustad Winata nu ngaran Subinta teh bapana Modin. Nya eta atuh jalu nya saat disebut jelema teu cager atuh. Lamun jelema cager ingetana mah bet moal nya teuing luas ninggalkeun budak. Tapi sakituna deui keun bae awal akhir ge moal burung nampa ganjaranana. Samalah Uyut mah ngahiang-hiang ka aya hayang anu mangwarahkeun ka si Subinta teh. Dari tage ketang waktu kapangi di tempat pamainan. Lamun Uyut teu mawa Sinok mah dah kawasna beak irungna diasah ku Uyut kana batu karada. Nganyaeta we mawa Sinok ari kata mata mah Sinok gegerewekan we ceurik. Memang bapana Sinok teh ari kana kawani jeung pangabisana mah lumayan jalu. Eta we baheula basa Sinok keur dikanung keneh. Manehna dihurup ku jelema genepan tina pasal ngadu hayam. Da manehna mah teu cecel teh bocel atuh. Musuh nu genepan kabeh ngajaroprak ditotong-totongkeun kana dapur Anawi. Bubuhan eta ukuan si Subinta lamun ngan manjing guru teh mah geus manjing guru. Sigana ngayona nu handap-handap pangabisana mah ribu.
dina tenggelanana lumayan atuh tenggel di tenggel ku batur kuat kana agan si eta mah saur Uyut Sagarana rada muji oge kana kapinteran jeung pangabisa bapana Nok Warnasari. Sasat bapana Nok Warnasari teh putu Uyut Sagarana ngan putu soten ka indung Nok Warnasari nyaeta eyangna Nok Warnasari putra Uyut Sagarana. Mung parantos di lardunya ari Uyut Sagarana masih kene panjang yuswa. Ayeuna yuswana teh tos 80 tahun langkung nanging jag-jag kene atuh waos masih kene rempeng mung rambut sareng rumah tos camak-plak bodas. Pami kitu mah tu ramana Nok teh sanes jalmi hanap-hanap ka tiasana Uyut ceuk armada barina teu nyaeta nu matak ceuk Uyut geus manjinggulu teh si eta mah samalah lain kuat ku tenggelan wae ku pakarang samodel ku bedog atawa ku peso mah karabaret-baret acan apaan cenah mah boga ilmu kabadukan si eta teh panginten atuh ari kitu mah nanging eta Uyut tiasa ngajungkel cacaka diditik kapan saur Uyut kiat teu teungeul keur kabeneran we leungeun Uyut kalepasan harita ge lamun teu kaburu datang upas mah ku Uyut aya pikiran rek diketing walikatna sabab Uyut geus nyaho apasna si Subinta lamun kateungeul walikatna teu kateungeul anu kitu mah masing sirana di dagoran halu ge teu regrog-regrog batan rubuh mah kalaka capek nu ngadagoranana kadang kala haluna ge bobok atuh jangan kagungan ilmu kadugalan aya apasna wisnya Uyut armada bangun kaget puguh we aya apasna majalu eta sadayana ge kagungan ilmu kadugalan apasna dina walikat Uyut armada beuki talete henteu sarua dina walikat aya dina bobokong aya nu dina punuh jeung sajabana tapi danya kitu jalu sanajan manusia ngabogan ilmu kitu ge disebut ilmu kadugalan ari geus tepi kana ugana mah kudu cilaka mah cilaka we dabongan ilmu dipake kana hianat ka sesama umat Allah ari kacamata masuk boga dirasa maneh aing teu teu raku pakarang hayo dipake adigung-adiguna asa aing uyah kidul nu matak lamun si jalu ngalap kana hiji ilmu bari geus kacangking ulah dipake hianat ulah dipake dir sabab sagagagagana ge manusia moal bisa ngaluhuran kana kagagahan jeung kasaktian Gusti Allah nyatana Allah Subhanahu wa taala. Uyut Sagarana jep menang sawatara jongjongan mah antara Uyut Sagarana jeung armada Jarempe sareng di waktosna kabujeng sae